Pangeran nulas kasih rasupangut melaksakan palintangan kalah Pak Haji Mumu Bapak Leang sanajan di kantunaran alah Asep Ahu kasayang abdi alim kabayong bong tumpak oplik trik diguling dada abdi alim dipibohong rajet hate matak gering rajet hate mata kering turiang mang dina babatu dina babatu ngedunungan tumpak koplet tumpak koplet rek piguling mikah hayang nu cantang tuh nu cantang tuh dunungan mata jadi gering pikir aya lumut dina batu ngalakoyang di muara dadang gadah tumut kana waktu di dunya urang bareng di dunya urang bareng Kayu Agung Babarwit Samia Rempego gonge Rempego donge sekar mekar inggalike ya inggalike pandele si pandan
harum ya si pandan harum Dukung sauyunan gotong royong babarengan. Padahalnya entong maka jeung kakawenan kitu mun serius. Naon ge Ada taman lagu mah da eta mah tetekon. aman jelema teh aya keur salah tara bener. Heeh. Keur bener pan urang tara boros. Sia ka mana karep ana mah jeung keur bener tara borok. Ah, keur bae da urang usahana teh teu bener. Alah. Heeh nya euy. Lah. Ampun. Kebayangkeun di kampung nya euy. Di kampung hujan ngaririncik. Nya, ada Usum baru. sumpah baru. Da imah baheula mah euy galede. Wah, tepas tah kan. Anu kacida gede teh tepas. Pas buruan lalak. Paragi nyang heuy antara kulawarga jeung dulur da anak incu. Ari sayang hayam dina bilik wae baheula. Heeh, aduh. Saulisu. Ai lain ai keur ulin di buruan aya kapal ngaliwat teh nalalamprak. Minta duit. Heeh, nalalamprak minta duit kapal. Burukan kapal, lain burukan kapal teh bang bener kan. Dijawab ku pilot. Dijawab goblok teh engke cenah daguan. Bu udah kadengeun euy. Dong bere-bere baru mere maneh. Kadawagan gaji. Alah. Heuh nini jeung aki-aki keur ngaralamun dari tepas. Para rantes. Nini nyeupah nya. Aki-aki nangkep tuur ududun kawung. Waas akang. Waas. Kolot. Ai ngaranna teh aki-aki teh Pak Uce. Pak Uce. Ai ninina. Ninina cucu. Para pamarisan jeung peot jeung jungjat pantes pisan. Nong. Belengar gini kan. Buuk triwis. Lain bari nyeupah kan. Nyepah ngabulae sini nih teh nyisig. Sisi. Ai susu. Ari anak injuna jara rauh. Pantes kana iki. Digigireun kelenci keur eta keur ngenyok. Kelenci ning bager kelencina teh. Ai di jero imah lalai. Alah. Ai leuit mah pinu. Kunaon? Hah? Kunaon? Ku pare. Aku masih laing eta mah. Di pinuhan aku masih laing. Aya kanyaah meureun pinuhan ku pare. Alah. Terus kumaha terus? Da maksudna mah sileng teh ku daek teh hayang dijawabna teh ngabodor. Padahal daek teh jenuh geus keur dieu teh lah. Kana budar bodor teh keur serius daek teh na teh. Serius. Ari dibere umpan deh. Ai dibere serius. Ai dibere serius ya eta Malaysia teh teu dalahar. Lain eta aki-aki Kitu Kang. meureunan eta si aki teh inget kana lalampahan keur ngora baheula da tukang rucah. Mangsa keur ngora aja Kang. Inget yen dirina teh bakal paeh. Pasti. Hah? Katurug-turug ti salebakeun eta imah teh pan dilebakna teh masjid, make pangeras. Nya Kageuing merhati. kageuing mun dina waktu lohor geuning barudak teh sok eta meme ieu geus adan. Sok naon teh geuning. Anu kitu teh geuning anu jaga di akhirat cenah kitu. Tah kitu eling umat muslimin muslimat nu kitu. Nya. Hayu urang salat berjamaah salat asar. Gitu tanya gitu. Nu kitu. Kan ari Keur pibekeleun urang di akhirat. Atawa keur pibekeleun urang keur di dunya. Engke keur sambung di Singapura. Nu kitu. lain kitu. Keur bae lah kitukeun eta mah. Hah? Apaan dewek ieu mah lain batur. Ari si laing, da dewek masuk ke saleo wae ning. Kang. Euy, Pemikiran abdi mah pibakeleun di Sumedang. Disangka kadinya Kang si Ana mah. jogabru ge si Aki teh euy. Si Aki ngagabru guwuwuk teh ceurik inget kana dosa bisi kabawa paeh can dirumasakeun.
Gabruk teh nini aing menjadi hampura. Paralun maklum anu kasuhun ninggalih nu di pamrih hampura anu ditedarek disiksik dijieun cai dicacak dijieun sayur. Keun bae nini aki teh cina ridho ku nini. Aki cek si nini bari ngabulae. Kunaon maneh teh aki? Lain aki cina hampura baheula keur ngora keur usaha dagang reregan. Masuk Ngider ka lemur aki teh cina geus kungsi mang nyelewengkeun ka si nini 3 kali. Baru cek si nini kungsi mang nyelewengkeun nya ka nini. Heueuh ini aki ti rumah sawe. Sabaraha kali aki? 3 kali. Karana sakali. Kaneurana anu boga anak 7 sakali. Juluy karana deui anu boga anak 12 sakali. Tuluy kanureuneuh sakali. Tuluy kanini-nini sakali. Tuluy atuh badan leuwih teh 3 kali aki. Heuda dihitung-hitung teh 3 kali. Berenang geus kuno meureun geus pikun meureun pugu-pugu 7 kali diangkut 3. Hampura aki teh nini hampura. Aki cek si nini bari ngelengis. Keun bae atuh cenah di hampura ku nini. Bisi ka bawa pae heueuh syukur ari di aku mah. Ulang saling hampurakeun bae cenah aki dan nini oge heueuh basa ditinggalkeun usaha ku si aki teh kungsi mang nyelewengkeun. Si goreng sarwana urang. Eta aki-aki keur nyuuh kana lahunan si nini teh cekat molohok. Bayangkeun molohok da lalaki malicik nya. Hayang menang sorangan. Aki-aki malicik dah yang menang tujuan. Hayang sorangan. Hayang menang sorangan. Panon leutik dibencelik-bencelik. Oh, baru. Maneh kungsinya nyelewengkeun ini ka aki baheula. Lain kungsi deui Minang. Aki Minang. Sabaraha kali ari maneh nini? Teuing cenah da unggah geus kitu jeung batur teh sok nuna ciri kacang hejo hiji dina keler. Cirina teh. Jadi cirina teh lamun sakali kitu teh kacang hejo hiji nya. Dituna keler. Jadi lamun hayang nyaho sababaraha kalina mah cenah itu we tempo dina keler kacang hejona. Si ikan cenah gubug ka dieu kelerna. Si nini teh jengkat ini cenah nyokot kana lomari nyokot keler mending ngagegag. Berat urangnya. Tingali cenah aki. Naon? Tingali cenah muni pinuh keler teh euy ku kacang hejo. Beureun geus ratusan kali urangnya. Lain ratusan ribuan. Tah ieu teh cenah aki sesanga bubur. Sesanga bubur. Fungsi di pelanggan di buruan bangsa Atuh kitu mah ribuan. Alah. Lain pika sebeleun da si nini. Pengen rada jangeje ngeumpang. Eta da si Aki teh wani ngomong deui. Tulis jamedeb benernya. Jemedud deui si Aki. Pantas rek jamedud. Heeh. Ah, rigidi geus si Aki teh ini mau pacu ka tonggo. Mapalerkeun ka ambek. Dek ka mana Aki? Nyao. Allah, ambek urangnya. Bari baut. Bendu. Heeh, aki-aki ge aya ka ambek nya. Ada jelema tuh aya we ka ambek. Da boga perasaan. Ari datang ka kebon cenah nya. Dek nyokot eta ka saung. Ai di saung teh keur ngadakom cenah maung. Pata macul pacu pelenyeng teh cenah si Aki lumpat notok-notokkeun maneh. Blos kana pager. Kaitu nyelap, ka dieu nyelap cenah. Kaitu hese ka dieu hese da nyelap dina pager teh. Bruk ka teh eling. Ai maung cenah di saung jong mulia teh.
Gitu minangka nguliat mau. Gitu minangka Mame meureun ngameu bangsa manusia. seukeut ambeuna teh Seukeut dari ameuna teh mau. Nya nyampurkeun ka si Aki nu keur teh eling. Nya porosotkeun jalan si Aki teh cenah. terus dikumaha Tuluy kanyut teh dicoo. Ceuk maung teh uluh ieu mangu. Pajakeut teh mangu. Sangka mangu Heeh. Ieu mangu nepi ka geus hurik ieu. Heeh. kesurik Aduh. hideung urang teh. Heeh. Alah. terus Pan hirup kanyut mah ditoe teh nya. Lain akan dengan kudan mah. Nya moal cenah ceuk baung teh di jerona hileud. Heeh. kan mau Bisa jadi lebih hiji gitu. Dari sangkana mangu beleguk dengekeun heula atuh. Heeh. Ai ceuk maung teh ieu mangu moal teu amis geus hurik ieu. Kulantaran aing seubeuh geus ngadahar mencekkeun cenah mangu teh keur isuk keur sasarap. Dirig-dig deui maung macana legeday deui ka ieu ka saung hees deui. Heeh. Ai si Aki cenah ai eling ngari ka tukang maung rada tenang cenah nya. Ai ngaran-ngaran tenang teh loba akal. akal teh pulih Heeh, deui pulih deui geus lesot berengbeng lompat datang ka imah bro. Teu dibeunang ditanya ku si Nini nya. nya soal keur mah amak limeureun Keur mah ambek dikasih Nini teh katurug-turug soak. Aki cenah moal ka kebon deui isuk-isuk teh. Nya ah jige maneh kitu cenah. Allah eta geureun buka kitu Dina pikiran si Aki teh sugana dileg-leg maung jeung pamajikan aing. Heuh amek meureun amek nu meh. bejaan Anu make cage jauh Nya deui urang. jadi bejaan aya maung. dendam nepi ka panjang kitu nya Si Nini ngelek boboko rek ka kebon maksudna mah rek ngalacengek. Heeh. Teu ingeteun cengek teh geus dijual ku minantuna. Eta ku nyamuk. Ulah aing ngarang we tamahan euy. Alus. Jangan cekek teh tadi pelan. Gitu ongko. Bawan. Geus pikun. teu melak cengek ka ala tuh Alah. terus kumaha tah Kang Hah? nya kumaha ka Si Nini datang teh ka kebon. Maksudna mah rek nu na boboko ka saung. Di saung aya maung nu kamari teh. kumaha atuh sini nih Nada cul boboko belenyeng teh si Nini teh sirikna dontong-dontongkeun maneh. Jalanna teh sarua jeung si Aki kamari. Da kadinya nu leuwih deukeut. Sedangkeun pan di pager. Blos si Nini kana pager nyelap ka itu hese ka dieu hese. model si Aki kamari Ngode si Aki kamari. Les teh eling. Caritana ieu maung. Heeh. Bari nguliat teh cenah dek sarapan dek ngalamangu teh cenah kitu. ingeteun kamari Ingeteun legeday ngadeuketan nu kamari teh. Porosotkeun samping si Nini teh cenah nya. kumaha Ai geus ngabuliklak cenah eta maung olohok bengong mata simeuteun kunaon kageteun naha saha ieu nu maok mangu naha kari cupatna gitu. Anu metik mangu. Cupatna cenah lain ditoe ku kuku cer we kieu cenah gini ni teh tuh cenah nya we geutahna ge ngucur nya aya nu maok cenah. Pasti bertanya sakeun saeutik Eta pada bodas. Jeung teuingan inu maok beureut teu nyasakeun cenah ka aing. mana dihakan jeung cangkang-cangkang Kulit-kulitna sesageun. Kang. Teh teh nu maok teh nyasakeun teh bauna. Mun tong dileuwihan sia. Ka aing nu ditewakna mah. Bisa rek ditewak mah tuduh. Dari teuing tuduhkeun ka operator aing ditewak mah. Ka Kang Iik nah hakeun antep cenah ditewak. Aduh. Si Akang ditewaknya. Naon? Habis si Akang ditewak. Tuduhkeun ka Magali. Ya ka mana karep cenah ngomong teh.
Aduh, ampun. Lain abong dongengnya kan. Lain budak cenanya. Budak keur aruli genep urang. Heuh budak zaman baheula zaman penjajah. Lalaki. Zaman werit lalaki wungkul barudak umur 7 tahunan. Nya. Barudak teh aruli. Naon? Lain katabrak belum dengekeun heula sia teh. Atuh tamat baru katabrak mah. Da panjang kene teh waktu teh. Mana mun aing dipotong ku Pak Budi. Budak genepan kata. Dengekeun heula. Gampang. Teruskan kan. Laki genepan awewean eta nya budak aduh. Heuh, ucan beger mun budak mah da. Untuk kelas 1 kelas 2 SD paling ge meureun. Ai budak nu tujuhan teh cenah Pak Agul-agul. Pak Agul-agul dahar gitu. Da ai geus dahar teh tara si banyo. Tara kukumah sok diameukeun kana irung babaturan. Tah cenah aing dahar jeung naon ameuan ku sia. Ameuan jeung ku saurang teh. Aduh cenah euy. Maneh mah dahar jeung pinang tongkol, abong bapana opleter gitu. Heeh. Nya meureun di kota we barang beuli urang nya. Sok cenah nu aing oge ameuan ceuk barudak saurang di teh. Sok, aduh anjir sardencis maneh mah cenah euy. Abong bapana tukang beca. Pinang ka kota berarti. Pinang ka kota. Tuh sok cenah nu urang ge ameuan sia. Ameuan ku saurang di teh. Aduh, nog asin jeung maneh mah euy dahar teh euy meuni mewah. Abong kena. Heeh, abong kena bapana tukang amplop. Heuh nu jauh nya euy. Nah tuh jauh-jauh diomong. Amplop aja tukang amplop. Ai nu saurang deui leungeunna teh dikatukangkeun bari unur-unuran cenah. Nah, aku naon? Da sieun diameuan. Ngadahar naon? Sabab manehna mah daharna jeung kurupuk. Ari kurupuk. Piraku ka ameu cenah aing mah. Nya bener kurupuk. Belenyeng cenah lumpat. Bebeja ka indungna, "Mak. Naon cenah sia teh? Batur mah cenah silih amuan leungeun. Dahar teh nu bau sardencis, nu bau pinang tongkol, nu nog asin. Ujang mah cenah dadaharna jeung kurupuk moal ka ameueun. Ujang teh meuni nyeri teh hate teh. Hayang jika batur cenah ka ameu leungeun. Jeung deungeunna dahar teh. Karunya eta budak. Heeh, karunya. Lain dibawa cenah ku indungna teh ka kamar. Sugan teh ka warung. Heeh. Wal cenah diwawalkeun teh kana naon diwawalkeun mah. Jig kitu sia kaitu cenah ameukeun ka baturan sia. Kumaha diameukeun teh? Oh cenah jauh dirigdi ge budak teh. Sok cenah leungeun aing ge ameuan cenah ayeuna mah. Di ameuan teh ku baturanna teh. Aduh, euy maneh mah jeung jama roti cenah. Eta diwawalkeun. Meureun eta teh budak teh curugna teh diwawalkeun kana kelek meureun. Mungkin. Heuh apan meureun. Kumaha sia eta mah. Kami nyamina teuing. Entong di jero kaset hayang nyaho mengke di luar dina beus. Ya kami nyamina teuing si cek aing teh nyelakakeun aing nya mah. Nah sia teh rido lamun aing geus teu payu. Hayang diberok. Alah ampun. Garilanya jarorang pisan dong yang bageula Tarawoka. Cawoka urang teu mah. Lucu, tapi lucu bener. Ampun. Genah seuri. Aya budak awewe cenah euy. Kumaha eta budak awewe? Naek ngala jamu air nu Pak Haji. Allah. Ting Pak Haji Sidik, ting Pak Haji Saha. Ah bukan apa Haji berarti. Pak Haji. Ai eta budak teh teu make celana jero. Nya tereke cenah. Ai Pak Haji keur ngabaheuhai na teras teh cenah nya. Awas pisan jentre cenah karena tangga jamu. Ai budak teh lain disingsatkeun anu rokna teh dipake wadah jamu air. Muni lempeng pisan cenah kana beungeut Pak Haji. Nemrak meureun. Dedeuh teuing cenah itu budak nu sangsara. Karunya cenah meureun teu kabeuli celana jero nya ah teuing. Itu bekar kemana-mana. Heeh. Teuing cenah indungna meuni teu. Itu cangkang rokokna katingali. Aduh itu ruha kemana-mana. Aduh kudu IQ-na Ai geus turun teh cenah budak teh dicalukan tah. Heeh. Nyai ka dieu nyai. Kuprak teh cenah. Si jamuna teh ragrag kabeh da ruas marukana eueuh Pak Haji. Kadeg-deg budak teh atuh. Nya ka perego ruas.
Keun bae cenah Nyai moal dicarekan cenah ku Pak Haji ka dieu. Yeuh mere duit yeuh. Pek bae jamu mah alaan cenah da keur naon Pak Haji mah nya. Mau dikoretkeun. Tak ieu duit bawa cenah 20.000. Atoh budak teh nya dibere duit kangge naon Pak Haji. Heueuh cenah ieu teh beulikeun kana calana jero. Ulah bubuli giri kitu cenah orat nya cu. Maklum budak nu sangsara. Heeh. Dirig-dig cul jamu cul naon datang ka indungna. Mak Nyai dibere duit. Sabaraha Nyai? 20.000. Kusaha? Ku Pak Haji. Nah kumaha dongengna? Kitu didongengkeun riwayatna. Ari ninggang ka indung panasan. Serius ieu dongeng teh. Panas ku milik budak. Mikir siapa penting indungna teh? Cacak budak cenah dibere 20.000. Cacak budak can buluan. Komo aing nunggu ramueuk. Cenah isuk nalaan calana nu ngan hiji-hiji na teh cenah. Anu geus kuleuheu teh lunge ka balong. Eta we da lauk teh pararaeh kabeh. We tak kuracun calana jero. Tadi seseh meureun geus sabaraha bulan teh. Nya. Make bau karbit. Isukna cenah ngala jamu we cenah pasti ka aing mah 200.000 merena. Cacak anak aing cenah teh buluan 20.000. Tereke naik anerok dibukakeun dilempengkeun pisan kana beungeut Pak Haji. Eta kumaha naekna? Eta we kana suku nu katuhu kana dahan belah dieu. Suku nu kenca dahan jangegang we kitu tah. Heeh. Gitu. Nya dilempengkeun pisan kana beungeut Pak Haji. Cuk Pak Haji teh astagfirullahaladzim nepi ka burekem gitu. Caritana turun caranya. Ka dieu Nyai gebeg. Tapi eta mah gebegna gebeg acting. Atoh formalitas hungkul. Dumeh meureun dina hatena teh pasti 200.000. Tak geuning geus apa cening oge. Naon Pak Haji? Lain naon-naon cenah. Nya indungnya anak cenah teu di calana teh. Muhun rumaos Pak Haji abdi teh jalmi teu gaduh. Tah cenah bawa duit 1.000. Ngahulang awewe teh. Sedengkeun dina hatena dina cita-cita teh 200.000. Ari ieu song teh 1.000. Kangge naon cenah Pak Haji? Beulikeun cenah kana sirlet kurud. Ulah ramueuk teuing. Tah nu matak ulah panasan ieu rupanya. Tatangga kabeli TV, tatangga kabeli mobil, tatangga kabeli sawah. Kudu alhamdulillah ulah nyebut ngaji monyet. Ya, kudu milu syukur cak kitu. Ayo arek balik rek ah. Akang. Bukan rek ngadongeng deui sia. Dongeng enggak capek enggak. Cantik di alun-alun dicacar dapuranana pamugi kersangana ngeda jembalam purana sanes teh sejak kadang waktosna parantos dugi sanes abdi kirang sono waktosna parantos dugi sanes beja tapi kursi lomari muka serangan sanes beja tapi bukti abdi nu terang serangan pangaratna nu barerat namina usukanana namina usukanana selamat dunia akhirat nagara